cerita penebusan Boas ka Rut. Ieu ibaratna cerita urang-urang. Urang teh diwaris kerajaan sawarga. Diwaris Gusti. Sampurasun pamiarsa sadaya tepang di sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan. Gentra Kahuripan dinten ieu bade nyandak tema Rut sareng Boas. Dina kahirupan sadaya umat manusia, sajarah Rut sareng Boas ieu lebet kana runtuyan janji Gusti dina sajarah kasalamatan umat manusia. Tah anu janten patarosan urang sadaya kunaon bet Rut sareng Boas, saha aranjeunna teh anu dicutat dina Alkitab. Ieu dua pribadi ieu henteu kasohor tapi aya dina runtuyan sajarah perjanjian Gusti ka Abraham dugi kasumpingna juru salamet alam dunia. Tah pandang ieu Rut sareng Boas teh memang dua nami nu teu terkenal, tapi Alkitab nyeratkeun dina masa transisi hakim-hakim sareng raja-raja bade lebet ka zaman raja-raja. Mohon. Tah ieu saha Rut sareng Boas teh? Terus Alkitab nyatet kitu memang rupina kisah Rut ieu memang dina zaman hakim-hakim. Kalebet keneh zaman hakim-hakim. Sateu acan ka zaman raja-raja. Janten saha Rut sareng Boas teh nu kahiji nyaeta perkawis Rut heula. Rut teh saurang istri di bangsa Moab. Naon hubunganna? Hubunganna kieu mangsa harita di Kanaan urang parantos ngabahas perkawis tanah perjanjian Kanaan. Seueur anu nyangemkeun, seueur anu nafsirkeun yen mangsa harita aya paceklik, aya werit. Dugikeun ka Elimelek. Elimelek teh salah saurang bangsa Ibrani, urang Israel anu aya di dinya ngalih. Mutuskeun kangge ngalih ka wilayah Moab. Elimelek kagungan istri namina Naomi sareng kagungan dua putra pameget. Namina Mahlon sareng Kilyon. Arangkatna teh ka wilayah Moab. Wilayah Moab. Teu lami ti harita saparantos dugi di wilayah Moab, lajeng Elimelek kantunkeun. Namung putrana Mahlon sareng Kilyon migarwa mojang urang Moab. Ada aya Orpa, aya Rut. Mahlon migarwa Rut. Ta ieu cikal bakalna saha Rut teh. Sedengkeun Boas nyaeta wargi ti Elimelek. Rupina anjeunna upami supados gampil ngagambarkeun nama upami ieu Elimelek rajeng gaduh rayi hiji saparantos eta aya Boas. Janten wargi teges ti Elimelek turunan keneh wargi tulen gitu nya ti Elimelek. Ta ieu Boas mah henteu ngiring ka Elimelek, tetep tumetep di Kanaan di wilayah utamina Yerusalem, tetap di ditu tetap sakumaha bihara-bihari. Hiji mangsa di Moab oge saparantos lami di ditu Mahlon sareng Kilyon oge ngantunkeun. Janten Rut anu angkat saur Rut sateuacanna mangsa anjeunna angkat teh rebo ku babawaan aya suami, aya caroge, aya murangkali dugikeun ka kenging mantu. Di ditu janten muluntu. Janten teu aya. Murangkali. Maksudna Naomi leres. Naomi teh ngalaman ieu. Dugikeun akhirna saparantos kitu Naomi rupina nguping wartos deui yen di Kanaan kaayaan atos aman deui. Masa-masa werit paceklik tos teu aya deui. Kumargi kitu anjeunna nyanah kaputusan kangge uih deui ka wilayah Kanaan ka tanah milikna. Milik kagungan carogena nyaeta Elimelek. Ieu saurna lokasina teh di Bethlehem nya. Mohon di sekitaran Yerusalem. Mohon wilayah tanah turunan orang-orang Yuda kitu nya tah. Janten mangsa uih deui Naomi teh mung nyanak hiji nyaeta Rut. Anu ngiring ka anjeunna hiji istri urang Moab
kagungan putrana Mahlon. Eta mah tumut sareng Rut, sedengkeun mantuna nu hiji deui Orpa mah henteu tumut, henteu ngiring ka Rut. Janten Naomi sareng Rut uih deui margi kaayaan di Yerusalem parantos ieu deui parantos aman deui, tos teu paceklik deui engke urang ninggal dina pangandika Gusti yen mangsa dugina Rut ka wilayah eta tos musim panen. Mohon janten Rut mah anjeunna teh sanes bangsa Ibrani. Sanes. Tapi Orang Moab. Mohon namung satia ngiring ka Naomi. Mohon. Tapi nu hiji deui mah henteu ngiring. Mohon ka mertuana, mohon mama mertua. Nu hijina mah henteu, margi sadayana oge ku Naomi dijurung ka sadaya mantuna teh saurna ayeuna teu aya deui nu baris dituturkeun, Mahlon sareng Kilyon parantos ngantunkeun, sok mangga geura arwi, geura mulih deui ka lemah cai masing-masing, ka Allah masing-masing. Namung benten sareng Rut mutuskeun kangge ngiring ka Naomi. Satia satuhu ka anu janten mertua. Saur Rut teh cenah lemah cai ibu, lemah cai abdi, Gusti ibu, Gusti abdi oge. Eta anu disanggeukeun ku Rut, kumaha kitu anjeunna ngiring. Tah kitu ka sang tukang saha Rut sareng Boas teh. Tah ayeuna patorosana madang Mohon. Kumargi aranjeunna dicutat dina sajarah kasalamatan. Leres. Ieu hubunganana anu langkung eces antara Naomi sareng Boas ieu kumaha? Mohon, hayu urang tinggal perkawis ieu dina pasalna anu kadua kitab Rut. Ayatna anu ka-8 sareng 9. Padeni manawi tiasa pangaoskeun kitab Rut. Tidinya Boas misaur ka Rut, "Nyai, ceuk bapa mah mulungan teh di dieu bae ulah ka mamana deui, tuh geura jeung awe-awewe. Tutur-tutur ka belah mana motongna, keun ku bapa rek dibejaan. Sangkan Nyai ulah aya nu nyarek. Jeung bisi hanaang mah pek bae nginum. Tuh caina dina kendi parinu." Nyarek ulah aya anu nyarek saurna. Janten rupina mangsa Rut sareng Naomi dugi deui ka tanah caina atanapi ka lemah caina Naomi aranjeunna nya tangtos neme sumping ti pangumaraan teu acan aya penghasilan. Anjeunna tangtos kedah mulungan atos harita biasa aya aturan pangandika Gusti yen upami panen teh anu tinggalin mah ulah dipulung. Malihan kedah ngahaja disesakeun sareng sajabina. Kumargi kitu eta hak-hak anu mariskin, hak anu jalmi anu numpang, anu ngadon nganjrek di tempat harita. Janten sakumaha Rut oge kitu, margi teu acan aya penghasilan, anjeunna mulungan hasil panen di tempatna Boas. Di tradisi urang aya di kampung. Aya di urang Pak. Sebatana naon? Morekat. Hasil dinu urutna geuning ngosok aya. Leres. Disesakeun. Osok disesakeun. Atanapi ngasag. Atanapi ngasag. Mohon. Berarti aya tradisi anu sami nya. Ta anu sae mah ngahaja si nu kagungan teh nyesakeun kangge nu mariskin. Contoh ulah dicanak sadaya utamina nu ka kantun teu ka kala teu ka panen. Kantos eta mah diantepkeun we. Tapi aya itikat ti nu kagungan tatanen eta nu kagungan etana sok nyesakeun gitu nya. Memang ngahaja. Malihan di piwarang memang aya aturan pangandika Gusti kahiji anu nyesa teh anu ka kantun teu ka canak teu ka ala teu ka petik teh ulah dibalikan. Ulah diala eta mah margi hak-hakna nu mariskin. Eta aya aturan pangandika Gusti. Anu langkung jembar deui malih ngahaja nyesakeun. Tah eta nu jembar. Ke urang ninggal salah sawiosna Boas nu ngalampahkeun ieu kajembaran mana nu luar biasa ngemut ka nu miskin ngahaja cing purag-purageun kitu. Supados nu mulungan teh biasa kenging langkung kangge kahirupanana. Tah hubungan naon antawis Boas sareng Rut? Mohon nu sateu acan kecap dina ayat 8 sareng 9, urang tiasa ningal heula dina ayat nu kagenep. Kieu cenah. Ceuk mandor sumuhun semah dibantun ku Naomi ti Moab. Parantos pawartos yen sejam mulungan sapengkereun nu marotong. Parantos ti enjing keneh teu eureun-eureun dongkap ka wangkid ieu mungiuhan heula sakedap. Janten rupina sikep Boas
masihan nawisan malihan manga upami peryogi ngaleut mah cai dina kendi saurna. Margi tos terang saha Rut ieu. Janten Boas terang ieu teh hubunganna hubungan kulawargi. Margi terang Naomi teh istrina Elimelek. Elimelek teh rakana Boas. Gitu. Janten Boas ngartos pisan. Rupina ieu hubunganna patali wargi sareng mun urang teh mamang meureunnya. Muhun tiasa janten ka Boas teh mamang gitu teh ka mamang tapi sanes mamang anu kahiji janten mamang anu kadua meureunaan gitu. Kunaon engke dibentenkeun margi engke patali sareng hubungan anu salajengna antawis Rut sareng Boas kangge di pigarwa aya jalmi nu langkung landes anu kedah nembus atau ngabela si Rut. Eta antawis Elimelek sareng Boas teh aya saurang deui. Gitu sapertos kitu. Ta ieu hubunganna kulawargi. Dina bagian ieu teh can aya hubunganna naon. Enten antawis hubungan Rut sareng Boas hubunganna patali wargi. Boas mika deudeuh mika nyaah ka Rut margi terang Rut teh sasarengan sareng Naomi. Nyaeta istri ti lanceuk atanapi ti rakana Boas. Gitu hubunganna teh. Di tradisi Yahudi kapungkur bangsa Ibrani ieu aya istilah nama tradisi panebusan. Nah kajantenan teu kan kaiket ku tali wawargi. Leres. Antara Boas sareng Elimelek. Nah kumargi Naomi teu kagungan deui murang kalih pamaget. Leres pisan. Janten kan teu janten. Teu tiasa deui ngalajengkeun mohon pisan. Seep katurunanana. Tah ieu proses panebusan ieu teu berlaku teu ka Rut ti Boas eta. Tangtos urang ningal di dieu leres pisan nu disangemkeun nyaeta memang Rut kedah aya nu nebus. Ieu patali sareng warisan. Bangsa Ibrani, bangsa Israel lebat ka tanah Kanaan teh ku Gusti dipanta-panta warisanna tos eces. Saha di mana bagianna sakumaha tos eces pisan. Kalebet Rut Elimelek utamina margi nami pamegat anu diange. Kalebet Elimelek tos gaduh hak warisna. Eta satungtung teu can aya nu nebus tetep kagungan Elimelek. Mangsa ditebus oge eta anu nebus kedah sayogi ngange atas nami Elimelek. Janten budaya penebusan teh aya di ditu. Nah, Boas ningal Rut teh jalmi anu kedah ditebus ku anjeunna. Jadi sakedap jadi harta warisan anu kagungan Elimelek anu sakedahna kumargi aya penerusna maurang kalihna nu pamaget milik Naomi. Atas keluargana atas nami Elimelek. Takulantaran Naomi teu kagungan murang kalih deui anu pamaget janten ka mana tah? Tah gitu. Oh, jadi janten teu aya tuanna gitu. Teu aya tuanna. Lahanna mah aya. Harta waris eta teh, warisan teh. Ayeuna Boas, raina Elimelek, sanaos teu teges rai tapi aya hiji deui kitu nya. Kahalang hiji. Nebus. Tah anjeunna teh kalebet jami anu kedah landes nebus tapi aya nu langkung landes teh anjeunna nyaeta nu persis sahanapeun Elimelek eta. Janten upami harta warisan ieu di ditu gubragna ka saha? Nyaeta ka Elimelek. Janten Elimelek gaduh harta warisan tanah lajeng Boas gaduh gitu. Janten engke teh moal lumpat ka sasaha? Upami kagungan Elimelek janten lahan eta teh atas nami Elimelek warisan lahan utamina. Tangtos lega kumargi ieu engke urang tiasa ningal ya panganika Gusti anu panebus anu landes lagi hoyong ningal hartana mah tapi syaratna alim gitu. Janten upami eta ditebus otomatis si nu nebus teh teu kagungan nami nu nebusna. Leres. Tapi hartana milik hartana di pibanda ku nu nebus namun namina tetep nami Elimelek margi teu kenging dialihkeun. Jadi Naomi sareng Rut ngawarisan atuh eta. Tah
Eta anu saena janten engke upami jalmi nebus Rut Mohon kumargi Rut teu tiasa ngalajengkeun sareng kulawargi Elimelek warisan eta. engke mangsa Rut mibanda putra eta teh si harta teh milik putrana Rut sanes milik anu nebus Eces ayeuna. itu Eces, mohon. janten ieu penebusan riwayat penebusan ieu patali sareng tanah milik. Janten di ditu mah teu kenging ngalih kumargi kitu nikah teh kedah lungsur sok sanos eta wargi caket. Nah, padang abdi teh nuju ngemut kieu. Cerita penebusan Boas ka Rut. Mohon. Ieu ibaratna cerita urang-urang. Leres. Urang teh diwaris kerajaan sawarga. Diwarisnya urang. Diwariskeun. Mohon diwaris. Kerajaan sawarga ku Gusti Yesus. Janten urang-urang anu sanaos lebet kana dosa disalametkeun. Mohon. Kan kerajaan sawarga eta sanes milik Gusti Yesus hungkul, tapi urang nu janten Ahli waris. Oh, Dina Yahya hiji ayat 12 saha nu percanten diangken putra. Hartosna diangken putra atau otomatis janten ahli waris. Tak kadinya lumpatna. Dina Yahya hiji ayat 12. Eta ieu upami patali urang secara rohani nya. Tapi upami uwih deui ka dieu misalna dinu masih kene perkawis riwayat penebusan dina pasal 3 ayat 18 kitab Rut tadi. Cobi urang tinggal 3 ayat 18. Mohon. Cek Naomi, sabar bae heula nyai, dagoan buktina engke. Tangtu Boas oge poe ieu teh moal eureun-eureun ngihtiar nepi ka beres. Tah, kecap moal eureun-eureun ikhtiar dugi ka beres, ieu buktos hiji jalmi tanggal waler. Janten upami aya kasus samodel kitu, kajantenan model kitu, Boas sareng anu hijina anu patali saraku penebus, eta kedah nebus teu tiasa henteu. Kedah migarwa, nebus milik. Sanes mung ngamilik hartana tapi oge kalebet syarat-syaratna nyaeta migarwa Rut. Nah dina ayatna anu ka 8, 10, 11 ieu soal kapastian penebusan janten kedah ditebus. Misalnya ayat nu 8 kieu dina pasal anu katilu nya dina pasal anu katilu ayat 8, 10, 11 nya. Saha ieu saurna Rut ngawalon abdi Rut juragan saur pun biang juragan teh baraya landes ieu nya anu kedah nanggel abdi nebus atanapi nanggel ieu diangge kecap nanggel abdi sumeja masrahkeun diri saurna. Ari saur Boas muga nyai mendak berkah pangeran nyai sakitu pangkuhna nyekel kabarayaan tina omongan nyai bieu beuki tetela ti batan anu enggeus kumaha kasatiaan nyai kabaraya buktina nyai henteu milih nu lian nu ngora keneh anu beunghar atawa anu miskin. Rut ulah salempang saha di lembur ieu anu teu nyaho ye nyai awewe bager saurna babkeun ku bapa diuruskeun. Ieu negaskeun nu tadi Leres. saparantos terang pancakakina Boas ngaraos tanggal warel sanes mung ngaraos tapi terang yen anjeunna teh gaduh tugas anjeunna anu kedah nanggel nu landes mung Boas. Nah sapertos kitu ieu tradisi penebusan di kalangan orang Ibrani waktu harita janten eces pisan ieu teh hiji tanggal waler anu dicanak ku Boas. Tah padang upami kitu makna penebusan ieu ku naon kitu nya eta kumaha? Tangtos mibanda dua makna, dua hartosnya penebusannya. Hartos nu kahiji tangtos penebusan patali sareng ahli waris kange Elimelek. Janten eta teh tanah warisan teh saur Gusti ulah dikasasahakeun teu kenging ngalih. Janten ku ayana Boas anu sayogi nebus tangtos moal ngalih da Boas teh rundayan keneh Elimelek. Nami Elimelek biasa disebatkeun dina pancakaki engke. Manawi kayak orang ngaos leres nama leres. Manawi engke ti antawis Boas sareng Rut janten laki rabi
lajeng kagungan katurunan eta atas nami Elimelek engkena si putra eta teh patali sareng hartana eta nu hartos kahiji. Hartos kadua rupina penebusan ieu teh sanes mung penebusan biasa tapi patali sareng gambaran penebusan anu dilampahkeun ku Gusti Yesus. Kunaon janten gambaran penebusan anu dilampahkeun ku Gusti Yesus. Hayu urang tinggal heula geranya dina Rut 4 ayat 5 dugi ka 6. Saur Boas upami cios eta tanah digaleukna ti Naomi saratna saderek kedah nikah karut randa urang moal tea supados tanah teh tetep kaetang kakulawadetna anu parantos tilar dunya. Ayat 6 ari jawabna upami kitu soalna hak simkuring meser eta tanah mangga bae nyerenkeun da moal tiasa kawariskeun ka barudak mangga bae galeuh simkuring mah moal. Tah sateu acanna Boas nengemkeun kieu dina ayat 4 eta mah teu bade ngalangkungan saderek anu langkung hak kana eta tanah simkuring mah nomor 2 saur Boas. Ari jawabna sae bade dipeser bae cumarios patali sareng tanah anjeunna sumanget. Cumarios patali sareng raja kaya sumanget bade dipeser bae sarna. Namung dina ayat 5 kumaha nu diaos tadi syaratna naon kedah migarwa Rut. Saur anjeunna ali matu kitu mah margi naon ayat 6. Upami Rut dipigarwa lajeng anjeunna kagungan turunan ngalangkungan Rut eta tanah teu tiasa janten milik turunanana. Janten tetep milik turunan Elimelek. Anu saur Boas eta muhun. Rut teh engke ngarundaikeun turunan Elimelek. Janten tanah tetep tanah Elimelek. Sanes tanah rayina anu landes teh. Tah kunaon ieu janten gambaran Gusti Yesus. Margi Gusti Yesus nebus sakumaha Boas nebus Rut. Anu henteu ngemut henteu pamrih. Boas oge moal benten tebih sareng anu gaduh hak nebus ieu upami anjeunna nebus eta lahan oge mi kedah migarwa Rut oge. Kitu oge upami kagungan murang kali eta hak milik teh moal atas nami Boas, atas nami Elimelek, rundayan Elimelek. Hartosna naon anu dipidamel ku Boas Leres ieu teh ku dasar kasih. Leres pisan. Sanes kulantaran hoyong ngamilik tanah warisan. Janten teu aya motivasi pribadi malihan Boas sakumaha Gusti Yesus rela janten kurban. Teu aya kauntungan dina hal ieu seolah-olah kangge Boas. Margi sacara materi mah Boas kenging naon, teu kenging naon, margi nu diange engke nami Elimelek rakana. Maka Boas, lanceuk Boas. Gitu. Anu ahli warisna engke murang kali Rut. Muhun. Obed teh apa indanya? Leres pisan. Obed. Pangandika Gusti salajengna tina ieu carios pangandika Gusti ieu lajeng engke babar Obed. Obed lajeng ngababarkeun Isai ngababarkeun Daud sareng sajabina dugi ka Gusti Yesus sakumaha anu dicutat dina kitab Perjanjian Anyar dina kitab Matius. Gitu. Kalebet ieu janten ieu sajarah anu laras-laras. Hiji jalmi ti bangsa deungeun tiasa lebet kana rundayan rarancang Gusti pikeun nyumpingkeun juru salamet. Ieu aheng pisan. Tah abdi nu langkung aheng deui kangge pribados, kangge simkuring. Ternyata cara-cara Gusti, tradisi-tradisi zaman kapungkur digambarkeun anu bakal kajantenan. Ya, leres pisan. Janten ieu rarancang Gusti anu mulia anu agung. Naon anu bakal kajantenan engke, tapi tos digambarkeun ku kahirupan umatna anu tos dipilih gaduh tradisi eta. Ieu oge sakaligus cumarios patali sareng dina rarancang Gusti patali nyumpingkeun juru salamet teh Gusti henteu khusus mungker urang Ibrani hungkul. Margi aya jalmi-jalmi sejen ieu sanes jalmi kahiji. Sateu acana aya Rahab. Leres. Sateu acana eta ge seorang istri
sanes urang Ibrani eta ge lebet karundayan. Ayeuna Rut janten rupina Gusti baris mintonkeun yen patali sareng kasalamatan teh berkah kasalamatan teh. Sanes mung kangge hiji bangsa tapi kangge sagala bangsa. Kumargi Gusti nyarios kan ngalangkungan Abraham anjeun baris janten berkah kangge sagala bangsa. Aku mah carana kentonkeun di dieu. Diange Rut istri urang Moab lebet karena pancakaki sumpingna sang penebus sajati. Hartosna adat istiadat di bangsa Ibrani ieu teh tiasa dilarapkeun dina sajarah manusia secara keseluruhan. Kumargi aya janji Gusti teh ya ka Abraham anu janten bapa bangsa-bangsa bakal ngaberkahan bangsa-bangsa. Secara teologi urang tiasa nyandak kadinya. Janten Gusti mintonkeun yen Gusti teh sanes gaduh rarancang kangge mung hiji bangsa tapi seueur bangsa. Kumargi kitu seueur jalmi-jalmi anu ngawakilan bangsa-bangsa sejen pangandika Gusti seueur nyerat perkawis jalmi itu jalmi ieu diange ku Gusti kangge janten cukang lantaran nganyumpingkeun kasalamatan kalebet Rut ieu kitunya. Janten ieu sanes eksklusif upami bahasa ieu mah tapi leres-leres universal. Janten si kasalamatan teh kangge sadaya bangsa kumargi kitu dilibatkeun jalmi-jalmi anu benten bangsa oge. Tiasa dihapus kumargi kitu dina perjanjian enggal khususna kitab Matius nyebat perkawis Rut. Anu baris ngarundaikeun. Tah padang ieu patarosan anu panginten janten pamungkas lah. Mohon. Ngalangkungan cerita ieu pangajaran naon anu tiasa dipetik ku urang-urang kalangkungan kahirupan Rut sareng Boas. Tangtos aya pangajaran anu tegas kahiji urang kudu satia. Sakumaha Rut satia? Kana naon anu dirancangkeun ku Gusti. Kana sareng kasatiaan eta tangtos aya paketna. Henteu mung satia tapi kedah siap kangge korban. Rut anjeunna satia ka ibu mertuana, ngantunkeun lemah caina, ngantunkeun Allahna. Margi urang Moab mah benten keyakinanana. Dikantunkeun saurna lemah cai ibu, lemah cai abdi, Allah ibu, Allah abdi. Ieu pengorbanan. Seueur jalmi anteu gampil sok sanaos eces jentre terang janji Gusti sareng jajabina kangge ngarobi hal-hal model kieu teu gampil. Tapi Rut sadia korban. Satia. Nuturkeun Rut teh masih anom. Padahal tiasa nikah deui jeung saha. Nah hambet nutur-nutur mertua anu tos sepuh bade mulungan naon tos muluntu saur Naomi. Abdi teh tos muluntu teu gaduh naon-naon, ieu dituturkeun. Satia hirup sasarengan. Dugi ka tempat anu dituju mulih deui ka wilayah Yerusalem masih keneh sangsara kadah janten mulung tapi satia. Leres. Janten ieu nu tiasa ku urang dilarapkeun salah sawiusna nyata kasatiaan sareng pengorbanan salajengna kasih kanyaah nya kanyaah kangge jalmi anu aya di sabeudeureuan urang. Anu katilu nu pamungkas kedah percanten yen sagala rupi Gusti anu ngatur. Upami Rut teu sayogi, upami Rut alim berkorban, moal kawilang moal kasebut dina rundayan jalmi anu ngaberkahan sagala bangsa. Amin. Aduh. Gusti anu ngatur. Hatur nuhun padang. Sami-sami. Bapak Deni, Burita, pamiarsa rarancang Gusti sampurna. Gusti tos masihkeun ilustrasi dina kahirupan zaman anu kapungkur kangge nyumpingkeun kaasihna anu sampurna nyata Gusti Yesus Kristus nu lungsur ka alam dunia anu bade janten panebus dosa umat manusia dugi ka urang-urang sadaya bakal nampi harta sawarga nyata tempat anu mulia anu agung. Mung sakitu genra kahuripan dinten ieu mugia Bapak Ibu sadayana kenging berkah ti Gusti Allah anu Maha Agung. Hatur nuhun.